Ingat ka Kangjeng Nabi Khadir, Kangjeng Nabi Khadir teh nyana teh kitu dulungan jelema datang ka jadi budak. Kitu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere. Isu ka pasar deui Kangjeng Nabi Khadir teh menta deui geus eueuh duit, boga ge baju. Wallahi abdi teh ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek isukna kapanggih deui jeung jelema eta menta deui geus eueuna naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek tinggal sakitu-kituna bae begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu bogana naon Kangjeng Nabi Khadir nah kuari wallahi abdi butuh jasa geus teu bogana pokona mah abdi butuh jasa caknya nanti aing jadikeun abdi bae jual ku sia duitna pake ku sia. Masya Allah. Tak urang mun ngadenge wali geurahan tah. Kos kitu tah. Naon bae dibikeunaan kabeh lantaran teresep ka dunia. Ai wali kuari mah malah nyokotan dunia. Walinyi teh mah kos kitu mah. Tah ieu Kangjeng Nabi Khadir mah dijual, diabidkeun, dibeli ku hiji jelema. Terus Kangjeng Nabi Khadir digawe di hiji bangsa eta si Sayyidna neuk ka Mekah. Bareng neuk ka Mekah, bid mun ye dunungan neuk ka Mekah sing hadenya tah ieu bangunan ieu teruskeun ieu ngabah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina minggu ieu sakumaha biasa kumpul thalabul ilmi neangan cacaang hate jang supaya ngemplong ningali ka alam pibakaleun urang ningali ka alam akhirat nu merekna ialah nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran nu bogana Allah penta ka Allah hayang naon bae penta ka nu bogana hayang wauh jeung Allah penta ka Allah hayang kenal jeung Allah penta ka Allah urang nu paling penting ge ieu nganyahokeun Allah lamun urang geus bisa nganyahokeun Allah bakal tentrem ngeunaheun hirup urang bakalna hirup di dunia jeung di akhirat akur sehat jeung gering bakal akur mun geus wauh jeung Allah mah urang kuari mun geus wauh jeung Allah ditawaran maut misalna ku malakal maut urang mempersilahkeun antaran urang hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung Allah moal bisa lamun teu maot heula geus maot lawang kanikmatan ngeunaheun maot eta nikmat mantak lamun urang wari encan hayang paeh berarti urang masih keneh termasuk jelema bloon keneh urang sebab naon atuh di dunia mah jariweuh hayang dahar kudu dagang kudu tani riweuh kudu salat kudu puasa kudu zakat komo kuari di negara keur acak-acakan nu tambah riweuh jasa ngadenge Golkar ribut ngadenge PDI ribut ngadenge gubernur ribut sakedeung deui pemilihan pilku wah riweuh jasa maningan paeh
tenang paeh mah geus pokona geus ngeunaheun we paeh di jero kubur teh bakal kapanggih ku urang naon atuh naon bae teh mah kumaha aslina urang we di dieu masyaallah urang mah mun ditawaran paeh teh can hayang mun bisa nawar-nawar naon sabab can wauh jeung Allah wauhna jeung mio kreditan sekupi kreditan apansa kreditan jadi imah kredit gincu kredit sedow kredit kabeh nu teu di kredit batak urang wah udah jeung eta embung paeh teh lamun urang geus wau jeung nu bogana bakal tentrem hirup bakal ngeunaheun hirup waukeun atuh jeung nu boga dunia jeung nu nyieun Allah di mana ngawauhkeunana di pendidikan supaya nyaho heula secara ilmiah di mana coba pendidikan ngawauhkeun diri ka Allah oh di sakola SD eueuh di SMA eueuh teu ngawauhkeun ka Allah tamah SMA beuki jararauh berareuneuh budak sakola dage kuliah atuh eueuh kuliah di mana universitas mana nu bisa ngawauhkeun diri urang ka Allah sebab ngawauhkeun diri urang ka Allah mah kudu ditungtun kun wau di sakolahan dosen ge teu wauheun ka Allah atuh deuk wauh ka Allah mau tidak mau urang bakal babalik ka Allah hasil sakolahan sia engke bakal ditanya ku Allah wauhna jeung aing apa jeung makhluk aing cilaka sia ujianan kuari huahehe hasil sakola make sepatu herang make jas make dasi ngambai ka handap tapi teu wauh jeung Allah teruskeun ku sia sakedeung deui sia bakal delegleg sia di jero kuburan ku kuburan dilegleg ayo teruskeun ku sia korupsi terus maling terus mabok zina hayu wah dihayukeun kitu mah cenah ku kiai mantep siapa teh emang dasar bodoh siapa ngahayukeun aing teh pajar heueuh meureun sakedeung deui sia karasa ujian tah atuh geus kapalang kamari geus sakola ti SD SMP SMA datang ka kuliah wari mah malah geus digawe bahkan ka di pabrik teh deuk diparehaka deui loba pabrik wari anu bangkrut di presiden ku blusukan iyalah karasana ente nu milih ente nu ngarasakeun aja kami mah gawe henteu daon henteu sakieu bae dek di presiden ku saha ge santri mah kieu bae cenah presiden abri sakieu cenah presiden sipil sakieu cenah bangkrut ieu mah ekonomi santri mah sakieu bae sebab pagaweana paling anu paeh nyalateun beres ayo sia parae salatkeun ku aing sia geus deui bae teu aya gigeg-gigeg santri mah biasa bae nu ngarasa riweuh teh eta anu nutur-nutur hawa nafsu duh kakarak pabrik goyang bae ge geus lada lain deui hate asana ieu boh menta doa ti ujung kulon ka ujung kidul ih atuh jadi Karawang mah goyang teh tilok aya masalah kunaon aya pabrik goyang bermasalah nah ye utapi kuari mah geus mah urang kuari ngaji henteu termasuk terlambat
Duh kamari sekolah tengah wauhan ka Allah kuari mumpung dibere modal keneh ngaji haju dipake ngaji ja Allah nu mere hidayah nu mere taufik kadang-kadang nu tadina teu wauh ka Allah ngaji haju wauh haju make haju bagus anu tadina wauh ka Allah kiai haju asup ka Golkar hadu jauh juga Allah itu rahasia Allah nu tadina jadi PNS haju ngaji haju tekun jasa ka Allah kusieun ka Allah nu tadina geus wauh jeung Allah ngaji riyad takrib kuari mawaan SPPT jeung calo terus ukar-ukur tanah batur dileuwihan ku jaga ukurna ilu kampanye hidup gue modar jauh jeung Allah tahu urusan Allah badak ulah ngarasa sedih ulah ngarasa prihati mumpung diberi modal wauhkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ajikeun awak urang teh ka Allah ka kiai supaya nyaho ka Allah sebab bakal balik ka Allah haju ditanya ku Allah diproses ai kitu mah urang geus ngaji mun ditanya teh mah di akhirat ka Allah sa pangeran sia tuh kudu ditanya pangeran pan atuh pun kula nu mantak ngaji ge teng ngaji teh pan lain di gereja di majelis taklim malaikat ku bodoh sih weh cek malaikat kiamat ya jadi balik tali atuh itu mantak kula ngaji di majelis taklim nu dicaritakeun eta teh Allah hukum Allah syariat Allah dan itu berarti kan Allah sok make tu jatahnya nu kitu tenang geus ngaji mah urang di mana diukna ulah sok tu nyatanya diukna pokoknya ngaji baik yes. Pan lain di majelis taklim ulah sok loba omong pokoknya ngaji baik geus sakitu bae tulis jadi tulisan aya ngaji Masya Allah ke urang bakal ditanya kuari mangaler ngidul ngetan kolon alpa urang bangun henteu bakal ditanya sagulak sagilekna saucapna bakal ayat tulisanana mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid masyaallah wauhkeun heula urang ka Gusti Allah lamun geus wauh bakal nikmat hirup nu mantak urang baca dina Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa lamun ku urang diaji urang teh agamana Islam aji ketuhanan yang Maha Esa keuna nyaho nu sabener-benerna bupati keuna nyahoeun ketuhanan yang Maha Esa artina pangeran teh Esa Maha Esa hiji Maha Esa mah Allah aji di pendopo sifat 20 aji di gubernuran sifat 20 di MPR aji Pancasila ketuhanan yang Maha Esa coba diaji itu di istana Jokowi mimpin ketuhanan yang Maha Esa lantaran lambang negara orang burung Garuda aji ketuhanan yang Maha Esa belusukan oh masalah aji ketuhanan yang Maha Esa engke ge nyana lamun geus ngaji ketuhanan yang Maha Esa mengetahui tentang keesaan Allah bakal moal wani nyana make calana pendek sebab teu akur jeung ketuhanan yang Maha Esa Allah ngaulahkeun make calana pendek nu make calana pendek can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa tuh kan anu ngabohong can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa samarukna moal dikulub beureun ku Tuhan ngomong nu korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa nyaho nangan ka Avanza doang cenah
lamun geus jauh ke ketuhanan yang Maha Esa mah cadu kudu korupsinya eta nu matak di DPR nu matak di MPR korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa aji atuh ongkok lambang negara Indonesia sebagai lambang negara hiji ketuhanan yang Maha Esa kudu teu diarah aja bego tah DPR goblok kenara aja Pancasila Garuda ditempelkeun di dia segede kenong tadi aji tak tolol tak DPR nu teu ngaji maksudna nu tolol nu ngaji mah teu mangering nu ngaji atuh tolol kabeh tah mah aji tah sia ngaku mah ketuhanan yang Maha Esa wauhkeun diri sorangan tak ka Garuda pacok-pacok geus ku Garuda abeh urang merasa bangga make Garuda sebagai bangsa Indonesia lambang negara na burung Garuda diteunden di jas diteunden di safari di dia diteunden di batik anu semu hejo teh di dia teunden ku sia tah satu kebanggaan sebab aing di dinyana ketuhanan yang Maha Esa geus wow aing ka Allah ngeunaheun tebeng-tebengkeun ku sia tah Garuda aing wow tah ka pangeran goblok beureun sia nyana nu ngagoblokeun ka urang ayo ngadu goblok sia jeung aing eprak goblogan nyana iya guru Garuda ulah dibanggakeun da nyaho ka ketuhanan Mang Maha Esa lamun geus wauh ka ketuhanan yang Maha Esa aji sifat 20 nu wajib di Allah teh sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha anu wenang di Allah sabaraha nu wajib di Rasul sabaraha nu mustahil di Rasul sabaraha nu wenangna sabaraha lamun eta ketuhanan yang Maha Esa diaji dilambangkan di burung Garuda wow ka Gusti Allah nu sabenerna aman nagara moal aya pabelesat moal ieu nu bantak pabelesat teu nyaho nyana ka ketuhanan yang Maha Esa Esa bae meutet tuh lamun geus nyaho bakal muringkak bulu ujaheuh nya madak lamun aya burung Garuda di dieu nyana encan nyaho ka ketuhanan Maha Esa aju kapanggih jeung kula sumputkeun ku sia burung Garuda besi direbut ku aing adi tah Garuda kunaon teh ka dieu burung Garudana dipiteskeun ku aing siana lain Garudana nyahoan teh sia ka ketuhanan yang Maha Esa ih cenah kitu am aing mah kitu bae ka dieu aing can boga ieu Garuda ieu ka dieu ieu ti koneng ieu di dirinya tina naon emas apa lain emas yang rambut emas dijual gue burung Garuda NTT nyaho lambang burung Garuda teh di deuleu kurang lamun urang mah kicep 2 sare 2 mata urang lamun hiji hees atuh hees kabeh burung urang mah mata urang mah ye bentak kabeh lamun kicep kabeh hees tapi maung diciptakeun ku Gusti Allah teh matana mun nu katuhu hees nu kenca bentak nu kenca hees nu katuhu bentak binatang istimewa raja di Paleuweungan adalah maung moal kacolongan maung makajeun ku kumaha ge sebab teu pernah bareng nya mata-matana heesna mun nu katuhu hees bareng nu kenca bentak lamun nu kenca bareng nu katuhu bentak kitulah maung mah istimewana nu mantak aya kurtak-kurtak jala hees tetep tenang bae mun teu percaya coba ge ka ditu ka taman safari deuleu ku sia maung nya hees we kitu bentak nu hiji bareng nu hiji bentak mun nu ieu bareng nu ieu bentak kitu bae diciptakeun ku Allah sebabnya nama rajana geus saha bae lamun ngaganggu ka nyana legleg ku nyana teu pernah hees kana mah naung burung Garuda leuwih istimewa teu pernah hees matana urang mah kicep hiji kicep bareng bentak bareng hees bareng maung bentak hiji hees hiji peureum hiji bentak hiji tapi burung Garuda teu pernah peureum ente tingali lambang burung Garuda tah deuleu matana sifatan mata nu seperti kitu eta adalah mata nu teu pernah beureum ente mah pan teu ngarti ka bab kos kitu tah ku bodona ente kos kitu
kok bisa kos gitu ke ente lamun hayang nyaho urang lamun nyaritakeun buruk sakedeung deui urang rajaban ye sakedeung deui nyaritakeun binatang buruk eta teh kapan ku urang Turki digambar waliullah nu ngagambar burung buruk binatang buruk huluna matana irungna kos manusa biwirna kemudian awakna leutik jeung gedena kemudian aya jangjangan aya sukuan nang wali eta teh lamun dideuleu sepintas kitu mah oh ya kos kitu buruk lain kitu ngamakna anak-anak mentek aya nu ngaulah-ulah masalah can paham nya lamun nu ngaulah-ulah ulah eta mah binatang surga teu bisa diciptakeun kos kitu masalah datang ka dinya berarti tapi lamun eta ku urang ditaliti hasil ti wali Allah mata buruk sipatan mata model kos kitu akur teh jeung manusia akur teh jeung hewan akur teh jeung mata-mata nu aya di alam dunia sipatan mata kos kitu ku ahli filsafat secara filosofis jeung ku ahli hakikat secara gaibna mata model kos kitu nu diciptakeun ku urang Turki mata nu aya di buruk maknana naon lamun ku urang dideuleu sosok gambar nama loba ulama-ulama nu can nyampe ulah tamah kos kitu mah tamah salah teu bisa diciptakeun buruk mah binatang surga eueuh masalah sebab eta mah atuh kos kitu ngaranna ge tapi lamun ku urang diperhatikeun dimaknaan ieu jangjangna bermakna anu lain lalagaan buruk teh nyiptakeun wali urang Turki eta teh je henteu ditentang baheula mah keur zaman diterang-terangkeun bahwa buruk teh kieu-kieu maknana kieu-kieu malah sadunya gambar buruk diteunden di luhur lawang hareup lawang tengah kadang-kadang digedekeun di hareup nu nentang ulama baheula mah ku paham karena makna jeung diterangkeun ieu lain sakadar dideuleu zahirna kuari beusi anu nentang masalah artina ieu mah endek ditentang deuk henteu masalah beusi salah kayak dihayalkeun bahwa eta dipikir bahwa buruk teh kos kitu masalah ngan lamun diterangkeun cara ulama-ulama nu baheula ieu mata lain samata matana weh ieu mah mata penuh arti dari mata turun ke hati wih luar biasa masuklah panah asmara wah ditoblos kunyana menjadilah hatiku adalah hatimu seluruh raga dan jiwaku untukmu tidak ada dua cinta di hatiku cuma ada satu cinta hanya untukmu Masya Allah kemanapun engkau akan aku ikuti ya Allah sebab hidupku adalah ada di padamu dan engkau adalah tumpuan hidup Masya Allah tuh sia makan KBBN bego eta teh pangeran eta teh ya Allah atuh sia masa ngomong cinta bae si doi malulu lain eta bahasa ahli sufi tuh nu mantak ge urang lamun memperhatikan ahli sufi lain lalagaan geus bahasana geus tingkahna geus segala rupana berbeda sebab jelema ahli sufi teh jelema nu mabok cinta tuh siapa seri deui bae kan sok ngomong cinta bae cinta ilahi maksudna nah kos gitulah ada cahaya ilahi arifin Masya Allah nah iya mata buruk iya keur carita urang deuleu mata burung Garuda ajikeun kanunya lain lalagaan nu tadi manusia mah perem hudang bareng dua anak lemah naik deui ka hewan mau sabelah perem sabelah hudang sabelah deui perem nu sabelah hudang mau baca di unggal kitab di Alfiah ge aya kemudian burung Garuda tilik mata nu teu pernah perem sama sekali di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa ente wau ke Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa dilambangkeun burung Garuda ente bisa ngapak ka mana bae
Ketuhanan yang Maha Esa bisa apak-apakan ente deka mana baik dilambangkan burung Garuda. Baheula Bung Karno teh ketika endek ngajadikeun lambang teh mimiti burung dadali geus dikieu-kieu burung dadali teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung merak geus dikieu-kieu teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung kerak kakerak-kerak teh Bung Karno. Waduh, dicekel deui teu jadi berbagai burung endek dijadikeun lambang. Jol aya nu mawa burung Garuda eta mah henteu diperhitungkeun secara gaib, cekel langsung lantaran ieu mah langsung sasalaman dijadikeunlah lambang negara Indonesia tinu gaib. Tuh, mantak sia Garuda bae. Nagog bae di dieu aya ka pangeran teu wauh. Ya Allah, mari kita nyanyi Garuda bersama-sama. Efek barcus. Kalau di SD, kalau yang bisa duluan, pulang duluan. Nyanyi, pulang panggilan burung Garuda, bisa kula mah. Garuda Pancasila pengbabari-babarina. Tapi lagu di Indonesia Raya teu apal datang ka kuari. Nah, keur carita wauhkeunlah diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuk aya deuk eueuh eta Pancasila mangga bae. Dieuweuhkeun kumaha urang sebagai bangsa, diayakeun kumaha urang sebagai bangsa, satuju jeung teu satuju urang kabehan. Cuman aji heula tah ketuhanan yang Maha Esa ge tah geus 3 minggu can anggeus-anggeus tah kakarak datang ka mata tah. Mata burung Garuda tilik coba ge. Oh, lamun urang ngagambar buruk menang wali Allah beteungna, kuda lain, himar lain, kemudian gedena ti luhur ka handap ka dieuna deui eta teh kudu diperhitungkeun makna daripada beteung buruk. Mantak mbah heula mah tempelkeun ku kiaina tintah tempelkeun. Naon eta? Buruk. Emang kos gitu lah loba omong ditempelkeun bae di dinya. Tuh. Teu waniheun jin lamun aya gambar buruk nu eta teu waniheun jin. Teu waniheun begitu asup ada hewan unik. Cak jin teh aku kalah dengan dia. Iya buruk mah jin teu daekeun. Begitu kapanggih jeung nu bogana, oh ini sama-sama jin. Berani saya kalau sama ini. Sebab ini jin juga cek yang penghunina mah jin sarua. Lain deui, ngan ieu mah geus dibahas urang panjang ku kiai-kiai ulah loba nu ngaulah-ulah. Wahabi teh nu pertama ngaulah-ulah eta teh gambar buruk. Aduh ku urangna diterangkeun salah teh diterangkeun salah sebab mengkerucut ilmu kewalianana. Geus kuari ge tinggal puing-puing nu boga keneh aya nu eueuh geus teu meuli deui jeung teu produksi deui lantaran diulah haram teu masalah keur carita diharamkeun masalah keur teu diaji makna satu persatu mun diaji lain lalagaan beungeut manusia awak hewan aya jang-jangan mana aya hewan kos gitu teangan di dunia kos gitu coba aya tapi bermakna iya gesarua dengan non spontan burung Garuda begitu diaji mata na pamatukna ceulina jangjangna buntutna terus datang ka suku-sukuna ka sisit-sisitna teu sambarangan mantak tenang bae di Indonesia mah geus sabaraha kali deuk diriweuhkeun ku Amerika tetap damai-damai bae. Geus sabaraha kali deuk diacak-acak per ayeuna ge mejeuna keur diacak-acak ku Amerika. Tapi masyarakat ta endah halus. Sial cak Amerika teh. Ku aing deuk diriweuhkeun jorotan batu. Sial. Geus teu nyaho naon deh pokona mah geus teu nyaho naon. Wah ini bacan ini. Waduh. Masya Allah. Amerika bingung kan? Tah aya naon ieu lambang negara di jerona lain sambarangan. Mantak awas salah di Indonesia dioyak-oyak ku burung Garuda. Mulai ku ari geus kikiran beta.
RT mah geus teu kudu ku burung Garuda teh mah geus. Ku kerak dari beres RT mah geus. Burung Garuda. Ya Allah. Nah, ketuhanan yang Maha Esa na aji ulah neuleuh Pancasila na ulah neuleuh burung Garuda da mahal tah mah jeung hese diajina. Satu persatu na bermakna sebagai lambang jeung teuing kajeun teh mah urang aji ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat ngaji ketuhanan, pejabat ngaji ketuhanan, pedagang ngaji ketuhanan. Wauhkeun diri urang ka Tuhan, asal ulah diseringkeun we Tuhan 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 tu jadi hantu Tuhan. Nah, hiji ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Can wauh ka Allah tuturkeun jelema nu geus wauh ka Allah. Coba sampai di mana sangkan urang wauh jeung Allah. Wauh jeung Allah bakal izin ka Allah. Jelema nu beuki nonton TV can wauh jeung Allah. Nu daek ngridit can wauh jeung Allah. Anu masih keneh daek maling can wauh jeung Allah. Nu daek korupsi can wauh jeung Allah. Geus wauh jeung Allah izin sieun ka Allah. Mun dagang lurus dagangna, mun ngajabat lurus dina ngajabatna, lamun usaha lurus usahana, lamun tani lurus tanina, lamun nyai lurus nyaina. Etalah geus wauh kana ketuhanan yang Maha Esa. Duh cenah kiai mun ngaji kos kitu kebel atuh santri ge di pondok aya nu 15 tahun, anu 20 tahun eta teh ngaji ketuhanan yang Maha Esa di pondok pesantren datang ka karuru jasa santri. Eta teh ngaji ketuhanan yang Maha Esa kitab do ganti-ganti. Ente mah ngaji hayang nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa ku mingguan doang. Mingguan ngai keur boga duit jang ongkos ayekeun teman teu bae. Mun keur dicarekan ku pamajikan ngaji nyilid kayak masalah yang tetangga ngaji ya kuari mun boga duit ka puncak ya kuari rame jasa di puncak lantaran teu boga duit ngaji geus kula selalu ngadoakeun unggal peuting mudah-mudahan jamaah Cilongo kula dibere boga duit supaya ngarana haji. Tuqbalu syahadatul bugot. Ingat, sebuah negara maka aturan-aturan Al-Qur'anul Karim berarti nu berdaulat adalah syariat. Maka undang-undangna sesuai jeung anu dicaritakeun ku urang dina kitab fikih urang, dina takrib, dina Fathul Muin jeung berbagai kitab etalah undang-undang negara. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadonah, bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan. Anu ngingu embe, ngingu hayam, termasuk manuk, ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan urang ieu jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab. Siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu. Bebekalanana kuari disadiakeun engke babalesna dua, hiji sorga kadua neraka.
mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga geus dibere nyaho jalan ka sorga hayang ka sorga mah ulah ngeridit tapi pan haju mengkol ka neraka heula sakedeung ieu lah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2 mampir heula ka neraka komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta ya rada kebal di neraka oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang sub ka pabrik kudu aya 2 juta kudu aya 3 juta nyogok heula sarua bae emang di Indonesia mah kitu itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi dijelaskeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku para ulama melalui syariat melalui hakikat ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti tah ieu nu sanggeus nanyaho teh haju teu diparake jalanna ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan arimpas kabeh mobil kitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas kitu ge ngamimitian deui ku ari tah dibejaan ku dibejaanan teu kuateun riyadhahna tapana napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah deuk kumaha balalanna ieu mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres tuluy ngurusan roki geus beres tadi ala kadar kapisah heula ku ari tentang pengurusan budak lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu saidna geus eta kabeh nu saidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu saidna kasusu-susuna nu saidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu saidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayyidna tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara warima aya sebutanana bae amat rokik abid pibuktieuna nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sipatanna anu hungkul okos TKW nu ka Arab siga amat teteh padahal mah lain di urang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malamayan teureun 24 jam berang jeung penting siga abide siga amat lain merdeka di urang geus eueuh budak geus eueuh amat urang mah kabeh geus merdeka lepas tina jajahan sayyid lepas tina jajahan malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pemerintah urang teh dikendalikeun ku Amerika
keuntungan negara diboyong kebeh ke Amerika jenteng di negara orang malah tedalalah harga jalan ambalayah tebareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati di bawaan ke luar negeri bensin di bawaan ke luar negeri dijual tepuguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah anu bangsa Indonesia nu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ke Amerika anu naronghol mah mas tono we di urang emas asli nama di barawa dijajah itulah di negara orang teh guari merdeka memerdeka tapi orang bangun terbelenggu kan baelah nu penting mah orang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab yang dirina salametkeun diri orang eueuh nu nyaah ka diri orang kecuali orang wari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyak maulah bali nu anyar Masya Allah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh mah beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana Masya Allah teh si aki-aki ku pohara kajen guku mage tilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh ya Allah ya Rabbi nya hese jaza ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan Sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak ku ari Khalid eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti ta eta teh soal ngeureunana nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana Ciki musani walil hurrati aku tarbiyah tetap Kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusuna mantep kene eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta teh falaisa li ahdihi ma fautumuhu qabla haulain teu meunang ka salah sahiji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih Ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun ulah ka disapi ulah ka disapi ayeuna we lanan susuan 1 tahun 1 tahun setengah keges 2 tahun kakarak mulai rada di paitan cai susuna entil susuna engke budak ge ngele teu bisaeun ngusapan pan budak mah ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah jeung eueuh nu disapih bapana mah terus we datang ke aki-aki ge mantak inget ka dongeng di Soleh aya pamalingan jam 2 atau jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadeleug ku pamalingan moal aing moal maling ka imah ieu
lantaran anak nage kumisan kumu bapana. Aya bae. Masya Allah ngabayangkeun bapana anak nabe kumisan pugu eta si eta ada nege teu ngeuleuh janggotna nya na mun ngeuleuh janggotna mah pahili jeung bejawa eta. Tadi aki-aki jam hiji kunaon nyusu deh ya. Tapi eta aya hikmahna pamalingan jadi teu bisa maling dah geus mending di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling mah eta mah. Allah karim. Memeh 2 tahun budak ulah huaka disapih heulanan. Lamun bakal ngabahayakeun ka budak. Kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun. Budak kakarag sataun diasa-asa heula ku indungna. Rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman. Nah ieu mah wali ahadihi ma ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang. Lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang. Memeh 2 tahun disapi ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakarag sataun ternyata daekeun masalah ganti ku ari mah geus sataun ya geus sataun lah coba-coba kurang make Indomie ternyata daek atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala andeun teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon daekeun ternyata malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak 3 kasurupan meureun teh mah menang gara-gara teu bahaya ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun menang saminggu dibere liwet teu nanaon menang sabulan neangan wadang pada teu orok masyaallah teu nanaon tapi kuari mah geus eueuh bahasa wadang lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh aju lamun ku urang kuari mah teu milu kana ruang lingkup kosmos ditenden ku urang dina boboko menang bae setengah jam atawa sajam bieu sanguna biye gua di wadang baheula mah dahar urang jam 9 jam 10 ke dahar deui sore jam 2 jam 3 wadang di dahar gua bahkan sanggu kamari di dahar jeung gula Jawa hitung-hitung wajib bae teh mah geus ngeunah eta baheula istimewa baheula mah masyaallah kararwat eueuh we kudu biye kitu teh sangkilang bangsa itu naon parena bangsa tongsan kumaha tongsan mah mun kuari mah bisa pakai ngecor ente sebenarnya. Jadi geus eueuh bahasa wadang teh kuari mah. Teu nyaraheun budak tas ulin aju lapar ngawadang eueuh. Iyalah lamun bakal teu ngabahayakeun teu naon kumaha? Kuari mah geus 2 tahun ge moal waka disapi wali ahadihi ma bada oleh menang deui ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun walahuma aziyadah menang ditambahan ai dedeh jeung nyaah maka nu jadi anak can waya disapi aya lain-lain can waya disapi dedeh jeung nyaah lah moal waka disapi datang ka 2 tahun setengah datang ka 3 tahun mangga bae eueuh masalah nah nu mantak kitu aturanana beda jeung amat lantaran ari amat mak milik sayyidna seluruhna
tapi Ari Iunu merdeka mante arti nanti Ari salaki dengan sakadar boga hak make doang ke pemajikan nganasehatan sesuai jeung aturan laki rabi tapi pan Ari cai susu nama eta manu pemajikan lain nu salaki nah geus pamajikan lah nu wajib ngurusan anakna dina pelebah nyusuan mun teu mah pamajikanana cek pamajikanana lain geus sabulan 2 bulan ieu moal disusuan anak teh ye lantaran ke susu sok ngagandoy ka handap kumaha nyana bae nu dorakana lain bapakna tapi pamajikanana doraka teu ngurusan kanu jadi anak pamajikanana tah mah kajeun lah ieu mah jak kuatin ieu make susu gitu non gara susu budak teh kuari lain SGM mah zaman kamari ieu nu ayeuna naon jeung lalaki mah teu nyahoan nyaho nyana mah susu indungna bae nyaho anu budak teh nyaho anu hari mah sabulan aya 2 bulan aya ukuranna 6 bulan aya tuh kos kitu teh tah ya kulo ge nyaho mah lebih jageun pura-pura teh nyaho bae tuh kitu wala yukallifu raqiqahu ila amalan yutiku balik deui ka urusan pengurusan raqiq Zaid boga bin ngaran Khalid taeta ki Zaid ngagawekeun kaki Khalid teh kudu dideuleu kekuatan ki Khalid temenang ngitah Ki Khalid gana hiji pagawean nu bakal teu kuateun Ki Khalid pan manusa ieu teh Khalid ga beneran hiji abid milik Zaid teh awakna leutik kuru kuari Ki Khalid ti Tamanggulan Batu atawa ti Tamanggulan Pare anu berat luar biasa ulah matak potong cangkengna modar Ki Khalid ulah Ki Khalid malantaran kuru nyana mati tahna ge bangsalah tangoredan jukut di sisi imah pemacul ka sawah ge ulah dideuleu tak ku urang teh mun urang boga karyawan mah di imah keur nyeunaan sendal cara dibojong merek Adidas Bapak nu batur tempelkeun ku nyana gadenya doraka sia eta kudu bebejakan nu boga Adidas ka ditu atawa ditempelan Fuma nah iya pan batur teh eta teh nyieun merek teh supaya laku kuari diduplikat ku urang bojong kabeli mobil di akhirat engke moal dikamamanakeun dimampirkeun heula ka neraka jahanam moal kebelas 1000 tahun lah penduplikatan ngaran polisi nu hebat mah tidak boleh datangnya nak kadinya. Kenapa kamu bikin sendal merek Adidas? Ini kan sudah milik orang lain. Dikecepan. Kenapa kamu kedip-kedip? Polisi galaknya sepesol lagi dikeluarkan. Nanti bang kita ngobrol aja dulu dah. Ini lihat dulu Adidasnya kayak apa. Ono kan Adidasnya hitam, ini mah Adidasnya putih. Oh beda, beda. Oh iya. Udah pulang aja. Iya dah nggak apa-apa dah. Amanin ya Pak, tenang. Udah saya tiap minggu kesini isi koma dah. Waduh, horenganan ngagondol. Jadi polisi kerjasama di bidang pamalingan. Kos gitu dah polisi. Nuta tadinya membuh luar biasa. Pokoknya tidak boleh ini. Ya, ini adalah merobek hak cipta orang lain. Waduh. Kena pasal. Dikecepan asup ka jero. Noloban nyeuna jokna teh. Aman geus suruh masalah geus lah, geus tenang bae. Saminggu bae teh dibayar rokok pestol kaluar deui. Eta polisi di Jerman da kos kitu. Masya Allah. Atuh lamun ku ari aya di Bojong berarti ala Jerman eta.
namun di Jerman mak itu ge atuh teh mapan kafir di urang mapan Islam geus Islam niru-niru kafir ya disakompet daunkeun ge jeung kafir oh masalah sih polisi terus bae yang kana kamu masalah oh nu masalah pokoknya asal siap dibeulem sakitu doang masalah sama sekali nu boga pabrikna home industrina jeung polisina teu masalah penting mah kebabarnan Insyaallah ieu bermasalah malulu eta ngaduplikat ngara anda kayak di bojong nu pinter mah barang di dulu teh ku polisi iya Adidas horenganan Adida nya mah teu make es leutik esna dihandap sada mata itu teh mah dorakana leutik lah teh mah aya bae masyaallah 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 ya temenang seorang sayyid seorang malik ngagawekeun budakna kana hiji pagawean nu teu bakal kuateun ya kitu mah nya ngaleman sendal ngaputan sendal jaki holid batu kuru ieu henteu nanaon ai kitu mah manggulanana ulah tah lamun ki bakar mah masyaallah dampak bakar ulan siapa itu betunya sawah sehektar paculan Gus ya kudu anggeus sapoe siap cek dibakar teh oh masalah guys pokoknya mah ki bakar mah seter bener-bener ya Allah teu kungsi sapoe beres eta ku ki bakar beres Pak di daun itu si Gus ya beres dijual bah keur pembebasan gua riba di ditu tuh di mana di Kawaron di Kendal beres lah amboy imam budak pinter teuing boga abdi teh mah gos gitu eta pinter beres si pacul teh mah inget ka Kangjeng Nabi Khadir teh nyana teh kitu nulungan jelema datang ka jadi budak kitu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere isu ka pasar deui Kangjeng Nabi Khadir teh menta deui geus duit boga ge baju wallahi abdi teh cede ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek isukna kapanggih deui jeung jelema eta menta deui geus eueuna naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek tinggal sakitu-kituna bae begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu bogana naon Kangjeng Nabi Khadir nah kuari wallahi abdi butuh jasa geus teu bogana pokona mah abdi butuh jasa cak nyana teh aing jadikeun abdi bae jual ku sia duitna pake ku sia masyaallah tah urang mun ngadenge wali geurang tah kos kitu tah naon bae dibikeunaan kabeh lantaran teresep ka dunia ai wali kuari mah malah nyokotan dunia walingi teh mah kos kitu mah tah ieu Kangjeng Nabi Khadir mah dijual diabitkeun dibeli ku hiji jelema Jese terus Kangjeng Nabi Khadir digawe di hiji bangsa eta si Sayyidna neuk ka Mekah. Bareng neuk ka Mekah bid mun ye dunungan neuk ka Mekah sing hadenya tah ieu bangunan ye teruskeun ieu ngabangun imah di dieu hiji nu di dieu hiji eta teh nyokot batana di ditu atuh pasirna dan lain sebagainya aing balik ke Mekah sekitar 7-8 bulan ieu geus kudu anggeus 2 bangunan mangga siap beres berangkat be sayyidna Kangjeng Nabi Khadir mangga doa bae ya Allah ya Rabbi geus sesuai jeung Kangjeng Nabi Khadir ngaranna ke wali ditepak doang tek sesuai jeung kahayang sayyidna jaradi ta imah teh 2 Kangjeng Nabi Khadir nama ibadah we ka Gusti Allah. Allah. Urang 2 poe aya nu tinggaleun sayyidna balik deui ka imah. Balik deui ka imah, aya urang Kendal mah lain balik deui aya nu tinggaleun emangnya nama ka ditu ka Ampel ka Mekahna. Anu ka Mekah teh aya nu ka Ampel, anu ka Bogor, anu ka Singapura, anu ka Malaysia, ku ari teh Ambalaya can baralik.
di Bandung mah diberangkatkan ke Malaysia kuari di Malaysia gini jan baralik Masya Allah orang Kendal mah gampel lain ujara orang Kendal kan sih nasiya kamu kapan ya di dola gandeng-gandeng jeknya nyaho aing mah make kopi haji bae balik ya macem-macem bae gua ya Gusti Allah no agung macam-macam di akhir zaman teh. Tah, aya balik deui Sayyid lah barang datang kadinya kaget. Bangunan geus sing jalegir. Geus aya sesuai pas jeung kahayang teh nyana gode kepala. Panggil, abdi ka dieu ayeuna ngabangun sa. Wallahu alam cenah. Hanteu mah nang saalanan teu daekeun ngaku ngan barang make sumpah wallahi demi Allah coba siapa bebeja kai menang Allah ngan abdi ngadua ka Gusti Allah melengek nyana kakara ditaliti kai sia sangaran aslina teu daek bejakeun coba demi Allah aing nyau ka ngaran sia abdi Khadir cek watuh digalemohan atuh meureun ieu mah lain abdi kayak kumaha sia bisa jadi kabeuli kieu ku aing Eta tadi perjalanan model tadi curik atuh Sayyid teh Masya Allah minta hampura teh kudu minta hampura ka kula memang gitulah perjalanan kaulam geus anta hurun cek Sayyidna geus gerana ka mana be kula mah ayeuna mah hayang babarengan jeung anjeun di dunia datang ke akhirat doakeun kula terus dicekelan bae memeh neuk berangkat kula mere ilmu cekena bere ilmu supaya nikmat ibadah ka Gusti Allah atuh ai hayang-hayang teuing mah cak Kangjeng Nabi Idris sing kuat bae nya dibeat ku Kangjeng Nabi Idris tek kita zikir bari Kangjeng Nabi Idris na indit sayyidna zikir bae begitu meunang sababaraha poe eta deuleu dunia sakumaha kocomberan bae aing ngagugulung dunia cek sayyidah horenganan jajore jasa ieu dunia teh akhirnya ditinggalkan kabeh dibikeun dunia teh nyanana ka luhur gunung ibadah ka Gusti Allah tah nu bisa ibadah kitu teh geus teu melu ka dunia atuh nu kuari mah deuk kumaha ibadahna aja motor ge ngridit berarti kan hayang jasa eta teh kiai atuh kiaina bae hayangkeun kana dunia atuh komo masyarakatna atuh geus parah tah mah atuh kiaina bae ge ngridit tah lamun dadeuleun kiai geus teu hayangeun kana dunya akarak nyekel agama teh teger atuh ieu mah masih kene digoyang-goyang ku atut mal beres kan jadi kumaha Masyaallah cenah kiai ana cenah WHTL cak sae eleh lamun hayang nyaho mah WHT menang atuh teh eleh aslina suara mah terus diperjuangkeun nu mantak diperjuangkeun teh lantaran suarana menang teh lain lalagaan menang mantak diperjuangkeun ka MK ge hari ke-1 dan hari kedua masih ngamenangkeun WH hari ketiga nyana teh nyili beula sakedeung teu gede lah 15 miliar lah 150 miliar oh masalah sih oh masalah belok tah. Nah, jadi kuari urang di Indonesia khususnya di Banten boga gubernur dua kuari gubernur pilihan rakyat hiji WH gubernur MK hiji atut. Nah, kiaina atuh aya kiai atut ka ditu. Aya kiai WH sarua bae. Nah, jadi kuari benyana agak-agagan jadi gubernur ge. Sangkilang lurah nage ieu si gubernur asli apa lain janyaho kabeh ge asli suara mah WH nu mantap kuari ararisieun lurah deuk bertengger kumaha camat deuk bertengger kumaha ja aslina suara mah menang WH hari ke-1 kedua diperjuangkeun teh memang menang geus dinyatakeun 75% menang WH tapi ketiga dan keempat eleh WH dijual masalah lah eta mah pirangan seukur lempang ka neraka doang dekat surga masalah cuma 150 miliar babarengan jeung presiden masalah sih mah masalah engke di akhirat bermasalah mah
tuh iyalah di Indonesia teh kos gitu kandas teu nyaho permainan politikna wallahu alam kumaha bakalna mungkin aya bergaining mungkin aya jelema ceurik teh kapan sok dicumbu-cumbuan jang wehana urang teu nyaho lain pemain politik atawa sanajan kula nyaho moal ka dibejakeun pasti aya cumbuan lantaran menang diperjuangkeun teh lain lalagaan kapan eta satu perjuangan pertama kedua lantang luar biasa pengacara kunaon pengacara lan katilu mah teu boga suara pastikan aya bisik-bisik aku cinta padamu ya oke urang teu nyaho datang da kuari apakah dikembalikan leutik lamun pengembalian uang mah di politik mah hanya berapa komo we haman teu make modal tapi mungkin kayak perjanjian entah berapa bulan entah tahun mana coba deleukeun ge perjalanan gitulah politik di Indonesia mah lantaran lain negara Islam selama negara lain negara Islam jeung moal di Indonesia mah wallahu alam kaharepna mah namun geus bergelimpangan darah meureunanan tapi kan sulit di Indonesia mah sebab kabehan satu suara demokrasi nuku urang di alaman geus setengah abad demokrasi makin bobrok abad diteruskeun di demokrasi nanya sakitu dan moal nanya ka pamarentah ka kiai aing mah bobrok jasa dek diteruskeun ieu teh moal geus setengah abad ieu teh kos kieu bae lain makin bagus makin goreng apakah urang teu berpikir kumaha carana ieu supaya leuwih bagus ieu teh ngaji ka mana sih ieu ya Allah ya Rabbi jika karak di Banten, encan di Jawa Timur kembali berkasus sarua bae. Kemudian di Jakarta berkasus bae anu mulus. Apakah dek diteruskan seperti kieu? Urang teh pan bagian daripada bangsa Indonesia. Ngomong teh boga hak lantaran urang bagian bangsa Indonesia. Anu ngangkat bangsa jeung negara, tapi kan ternyata kan kos kieu. Ieu mah sakadar ngomong doang, dek diteruskeun ieu teh negara urang kos kieu apa moal. Udah gue dijawab sia. Engge nyaho jawabanana keur di dieu mah moal, sogok, supermi, trau. Bangsa hulu sia kos karari itu. Mantap teu gue dijawab aing geus nyaho jasa lah hiji-hijina. Oh. Negara rubah. Kumaha diangkat derajat menurut Allah lamun urang salah milih kuari ngeunah kuari bangun pesantren bangun majelis talim bere mobil aya anu dibere motor sekupi santri Allah hiji-hiji acan gara-gara sekupi rasakeun gusia ketentraman teu aya biasa hudang peuting jadi henteu biasa ngelek kita mau takrib jadi henteu hanya sekupi ayo coba Masya Allah ieu kakarak di dunia sebab di jerona aya nilai buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala nah teu meunang jauh jasa ieu Rocky Cup demokrasi ieu wala yukallifu raqiqahu ila malan yutiku kerja rodi pan baheula mah membentang jalan ukuran dinikmati ku hari hasil daripada kerja rodi baheula puncak nu sakitu istimewana jalan teh sabaraha ratus bangsa Indonesia anu dikubur di sisi jalan di dinya membentang di puncak ka Serang kan itu sabaraha ratus jiwa manusia nu dikubur di handapeun jalan di sisi jalan didinya urang kuari naik baby band naik Lexus naik Alphard dan lain sebagainya teu inget baheula bangsa Indonesia waktu dikerjakeun ku Belanda sing gulimpang didinya asal teu digawe tembak asal puluh ya pelea tembak nah ieu membentang jalan ka ditu urang kuari nu menikmatina komo bupati mah di sisi jalan tas sabaraha bangsa anu dikubur teu inget eta kadinya kok pake lalagaan ieu bangsa urang lamun ningali urang jauh ka kerja rodi bae ge membentang ti ulah datang ke Jawa Timur tah di puncak datang ka Serang datang ka Pandeglang nu kuari ieu urang incuna nu bapana di mana dikuburna nu ninina di mana dibalangkeunana
orang inget kadinya nyeri jasa luar biasa lain ke Belanda nukan teruskan kan hari anu dasina nganggang kahana ngangsar kahana orang memacet yung pesangan AC eueuh pan 08 insyaallah Gusti Allah nah ieu teh alabatan kerja Rodi lamun aya abid dipaksa kita digawe padahal teu kuateun duraka sayyidna duraka malikna kudu disesuaikeun jeung tanagana nah ieu mah budak teh kuro nu leutik bae digawena budak teh ieu mah gagah nu rada gede digawena silakeun disesuaikeun kumaha lamun diburuhan wa ya juzu mukharajatuhu meunang diburuhan yang nyana pribadi besar ridhohuma kalawan syarat ridho padahal mah pan ari abid mah milik Said mun dagang mun digawe kapan dibagikeun bikeunna ka Saidna teu meunang nyokot saeutik-eutik acan ku ari mah aya toleransi ti Saidna dibere ku Saidna meunang jang ala kadarnya na besi deuk meuli dahareun besi deuk meuli rokoeun besi deuk mere sepaheun besi areng hayang menikmati baju nu rada bagus silakeun bae wahia kharajun yu'addihi kulla yaumin buruhan atawa upahan anu dibikeun unggal poe au usbuin atawa saminggu sakali silahkeun tamah wa alaihi urang nyaritakeun hewan ke minggu hareup mah wallahu alam